ayat dina satengah obrolan nyatan di satengahing marga anu dina waktos eta panengah pan belum aing sate. Ayo boro-boro. tulung wirih Gatot Kaca parantos nyiwat Dewi Banowati Arjuna kagila-gila lajeng lumampah kairing komayana atuh dina waktu ieu kasran noglan Gatot Kaca oge Prubakesa Kangjeng Rama Kasep ya geuning si Gatot Kaca paduduaan jeung saha nah Aswatama nuhun inggih Kang Jelma tingali itu si jahat aya geuning jeung si yakin jaro eta Dewi Banowati moal teu diparabkeun ka si Purbakesa ta ka si Diu ka si Juri ka si Siluman hayo udah kaguan Gatot Kaca Kasep ulan paman itu tuang Rama paman nuhun inggih dateng saniga paman bade jengkar ka nyatana ti painun ipati atuh kaget koneira kan ningali kaget konera ya ningali sapisan konera sampai atas kaget koneira kan ningali kaget konera ya ningali sapisan konera sampai atas rano ya kaget konera kan ningali konera kang kasranok satengah keluarga konera Indra Jala ayeuna parantos ka Borogo dilebetkeun kana cupu hikmat ieu satria anu kakasih pampan sanetra kairing ngasta jingat nanaunan satejahna awal naon kitu ieu kurang ajar Gatot Kaca binatang naon ide ieu teh naon kurang ajar Purbakesa boga anak di papatahan balik kurang ajar iya nu patahanana Siluman si Juri ge kurang ajar nu torogan abong kena wujud dieu awak buta diri terakhir saksi bangsat teh ieu teh naon entau naon sia kasangakeun sembah pamin oge modar siap waduh kelanan ulah wakatungateung antos pangarsa naon ieu teh anak kaula halo emut heula Kasep ngapati-pati tuang Rama paman nampiling upami teu aya kalepatan alo boa alo teh lepat boa alo teh lepat nu mawi paman poekeun putra Gatot Kaca teh naon anu jadi marga lantaran naon ieu teh pangarsa kurang ngajar entong make jeung teu di aku Gatot Kaca di mana ditunana Banowati bangsat di mana dituluna sih teu dipijakeun awas teh nyawa Aswatama geus molotot beureum gitu tah. kalawara teh mun Aswatama geus beureum beungeut dakwah silaka moal aya jelema anu nyesa tapi pikiranna cung Wah, nak kumaha teh kata geus. ulah ora Halo? sok geura jawab di Astina aya kajadian nyatana Dewi Banowati garwana Kang Prabu Syudana aya nu ngiwat si horeng anu ngiwatna ti awang-awang nyatana anjeun pisan panempo masyarakat negara Astina panempo jalma-jalma di Astina mulai diparabkeun ka ulu karah pun anak mau awewe bener montong diangles di sanes ngangles
pun anak kalakuan anak itu bener pisan kurang ajar. Waduh, ampun paman. jikana biar dipapatahan ku aing Loh, kuliang naon ini kuliang naon Yang naon? coba itu nepi ka kitu kalakuan naonan Supaya main sandiwara jeung temok ngomong na juring kun kitu nyari tanah jeung teh kai jeung tangka kai kakara isanes teu bisa nganggo sanes. entong make sanes-sanes eueuh sanes-sanes eueuh teu papaikan jeung sanes henteu sok kada jawab Kaca di mana Putra Gatot Kaca teh bujing hingatkan jaring teu ngimpi-ngimpi acan. entong make jeung ning anggeus jaro Allah nu bangsat man cari gebugan mah tarang ngaku da sok aja bebak kuluran tah si jurig si cekekeun aing Ke kasepuhan. entong make jeung kengke pun make saha diparapkeun ka sia itu lamun kitu mah neken ka kaula ongkoh meureun pasti dibikeun ka anjeun sok di mana ayeuna sok diparapkeun meureun ka itu kada demi itu Loh, Heula Gatot Kaca ulanun paman bener masa henteu wani disidangkeun di Mahkamah Agung Jaksa Agung Yamadipati putra sangem disidangkeun bae. nah naon sumpahna Bumi sareng langit saksina. masina bumi jeung langit teh bisa ngomong jurig kurang ajar nyieun saksi bumi jeung langit samarangan teh elo eta kana bumi jeung kana langit mending nganggap enteng ngagampangkeun pisan lalawara si kunyuk si buta si bewos si jin si cekekeun aing si Atos si gelo neke ka aing neke lamun teu ditakis aing nyeri asma mah neke geura kurang ajar ku make sa modar sak wae. Kelanan paman Aswata mah tenang mangatraskeun paman. pami kitu mah meureun nuding ka kaula ieu anu jadi pasoalan daek teu daek anjeun anu jadi raregena buah dititah ku anjeun Walau itu jeung neke jeung nyabok. beletok itu teh kumaha teh. har hampang leungeun ieu teh ditaktor lain main hakim sendiri ujug beledug geneungeul Jangan seenakna teh kitu mah. ulah saenakna. Hei Arjuna, jangan sekali-kali engkau mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, Bung. Waduh. Nah hak asasi kaulah salaku manusia terek diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun adipati. Arjuna ade teh keur sararea. Anak kaula nepi ka diteken maling kaula nanya kitu, ieu teh jelema keur ngobrol dina kahadean. Kari-kari anjeun ayeuna ujung-ujung neken maling kitu. Entong make jeung di Angles jurig. Di podaran sak wae. Urang ngajar Purbakesa. Jeung pamana nyatana anjeun di podaran dina waktu ayeuna. Wah, lamun kitu mah ya gede pisan kapangaruhanana Arjaun. Hei, Mahadipati Arjaun. Kaula Modar sia. Anak aing diteken kurang ngajar pada kopigalan pati jeung kaula. Ayo maju Tewak jaro. Sok tewak. Kurang tanaga sama teh amati lu kali kasih. Kumaha nyamatna? Nyamatna. Kumaha? Jai. Baik tewak. Suat. Halo. nu ninggih ama Kadieu gara suat. Sakeudeung gara tam. Tam-tam. Kadieu tam. Tamur. nu ninggih tahu Si Gatot Kaca ulah nepi ka cenah ngejat. Tewak. timalat amit Hayang sareng Arjuna Gatot Kaca lan Aswatama. Okope kalan pati sare sebenarnya banting. pinang dingan
salah ningat. Ana. Tegala hawa. Aku sindega. Ati, aku sindega. Dikamanakeun dituhnana Bieu Banawati. Unyuk. Kaulah terumah sangat bantun Uwa Banawati. Uwa Satyo. Satyo. Khawatir mangi. Nyuuh. Nyesek. Khawatir pada saya di mata. Boleh Pak, Kep. Tahan napas tahan. Tahan Den. Hampir biakeun napas aing. Kunaon suata mah Aduh ama hampir biakeun napas ama. Cek ama oge ulah gurung gusuh hayo lawan. Bolongkengan gitu tah mangin. Batuknyaan tau. Kunaon tah mah? Batuk ama. Nah batuknya anjing. Tuh budak dah keur demam kepala. Kita tadi cek ama oge prokol, suata mah prokol. Nyakuan prokol eta teh obat demam, sakit kepala dan pilu. Aduh. Make resep. Nyalengit beuteung ama. Mencret. Timbalan Entro stop. Aduh. Stop cret. Eta warung deket eta warung. Baru kada kumaha di warung-warung aya ieu mah kumaha atuh da. Khawatir teh. Rasa kena pembalasan WhatsApp. Lecek. Ayo maju. Saha nu meunang? Aswatama menang. Aswatama meunang. Nah ya, Nah meunang wiwirang gini. menang Wiwi Akep. Ya teh nu namrud teh maneh Suat. Itu si Suat. Ngerakeun pisan si Suat. Nepi ka kitu teu teuingeun si Suat. Eta si Gatot Kaca kanak deungeun nepi ka kitu abong kena jelema beunghar. Abong kena jelema kaya. Abong kena boga erloji merek saitong. Si kurang ajar aing ge boga marmot teu teh abul. Si kurang ajar ge. Pertama. Nya, Aduh, anak aing kumaha deui. naon kabeunangan teh yang Si Suatama nepi ka kieu si Suatama si Suat. Suwatama. Nepi ka kieu. Khawatir. Sama aja Geus sedang mereka juru eta ya. sama Oh. teu eling si Suat. Ampun eta ampun. Suatama teu eling si Suat. Harunya teh setahun. Nya teh mungkin. Lapor gitu. Tama gara nyaring tama. Geus kita era. Nah, eta budakna nyeri beuteung ongko. Ya mun boga panyakit mah 3 menit katewak teh si Atot Aca. Bohong ah. Suatama eling cu. Dudu teh nya jata. Cek udang mah. Odang. Yang kadigi Yang keren. Ngaran teh kaidah. Udang. Eling teh cu. Eling teh. Cing ieu sahayeung. Wala. Ieu.
doma Kep, doma, kep, be, doma, tah, doma, be. naon sia teh Be. cucaha doma Atuh tama bieu. salah dedengean maneh sia Adahan naon ayang? dorna cenah belegum Sidik doma, cenah. dorna Doma, dorna doma, doma oh sia juga doma doma juga doma. cekek ku aing sia Kala juga ceker doma. kurang ajar sakitu papalimpang teh sia boga mata teh kurang ajar pisan si kewon minggu sajurig Tewak kabiri, won, tewak. Awas, kurang ajar pisan puncit agak. Be. eta si etanya rut Tot. Pakai jaket kulit kep. suata mah liur di kumaha atuh teh ditonyok takis atuh belegug kenaon boga leungeun ai diajar silat ti bubudak diajar usik ti leutik diajar jurus ti lemut Hektar di etakis. heug takis atuh timalarna mah kunaon eta sungut getihan aduh untuk murag gua di kumaha ditonyok takis cek aing oge Ini boka hayang tuh umat eta. oh kahayang umat teh aduh liur mah ha liur kan orang tiup mun munanana urang tiup mun munanana nya ama boga aja Sri Weda Danur Wena Sri Nur Wena Pada saya putra Pak Aci. sing urang tiup Sok. karasa tiis karaos da ditiup bener Halus normal kene. ulah ceuli budeg ama kan urang tiup ceuli Sok ugan sedap tah. kumaha ulah sebulan deui ha bulan deui Ya. kabehanana timbalan cing cager ayeuna mah ceulina sia suata mah Naik ka biasana kumaha? oh baheula mah dibuka teh kapasna golontor teh oh baheula mah dibuka teh kapasna golontor teh cing Akep gitu berbudak. kumaha aya bedana aya kumaha hari tadi menyeri aya ayeuna langkung nyeri si elok Suka-suka teh ngorotan nyerina. aduh ama bujal menipuri ki beuteung boja peuri iya kan orang tiup di kumaha ditajong ha tajong sing balai atuh ngomong teh Sok bentes. sing kadang-kadang bujana waluh hade sia suata mah buluna nepi ka luhur Bulu bujal tapi kena irung akep. bulu bujal nepi kana irung pada hamun babad suata mah Kan gitu mah rabok. bisi disayangan reungit ngalan ama Tinggal wae tuh buru-buru. nah ari nu indugul atuh Ngurinang eta mah ngurinang. kan urang tiup bujalna jeung gete kana irung di buluna ulah nuhun ama cangkeng meni kabehanana Ngeremet. nya ngaremet kira-kira urang tiup cangkengna naon teh sia teh aduh punten ama sanes dihaja ngabekok si juri kita kakolot nyepi ka kitu si suatam berkitu Rezeki. Oke. kicut ulah punten ama ngabekok si juri Dah. punten ama ngabekok si juri Dah. untung aing beuki aya keneh suata mah aya ama hakane ku sia kanya heeh Padahal kue yang aduh kan ancam-ancam si Gatot aja mah tong dilawan lain lawanan urang mantep.
nya urang nempo Arjuna we itu anu keur gelut jeung Purbakesa. Coba maju kurang ajar paman kade cing hati-hati sok hayang nyaho Aryaun kabina-bina teuing neken anak aing deh ladenan sapratanepun Arjuna ditewak dibalangkeun ku melayang tumiba lemah jangira tangi Arjuna rekat janak gonewa lan panana nyatana ieu salirana teu kere-kere ragrag kana tanu lan pegang perang jemaah rasakan kurang ajar selamat cocok sia-sia sama namru kasih rubuh si gacet-gacet teh sangka teh si kunyuk nah eta teu aswata mana keur hareeng barenas tiri kamu kesehatan namanya kanggo kesehatanan kesehatan dek di kumaha geuning mawa pusaka bade dipanah si Purbakesa cocok sekaligus cocok atos ama nanaonan gituan cocok-cocokan asep sak gara pesat eta tali gonewa teu pinoda merasakeun Purbakesa moal karogok nggorong eta si bangsa hayah dimalan kalon Raden Gatotkaca dina waktos eta barang ningali pamana nyatana Purbakesa diancam panah nuju ngajanteng ieu Purbakesa disamar ti awang-awang lir satabana satahaya banda ana wae katos hayam sinabat ulum paman punten paman wah atuh ieu pana Arjuna meleset kena karatana nyara aduh Kangjeng Rama
lapur si Purbakesa disabet kawang-awang ku si Gatot Kaca. Bolai jar. Lapur gitu. Teu sangka teh si bangsat kalakuanana urang udag wae Kangjeng Rama. Udag, tama. Kumaha? Hayo urang udag si udag. Oh, tewangin. Oh. Syukur ti palita kama. Gitu. Ramsuk. Bapak sekarang bisa nangis. Siswa tamu eta penyakit nyerap kemana-mana. Yang penyakit kram. Kram. Muntah. Kumaha teh tuh? Aduh, muntah kana cangkeng, Ada getekan teh yang sekadi rai muntah di malam. Aduh. Itu teuing tama. Punten amun sanes dihaja. Suatama meni meledos. Ah dasar tidak. Ayo urang udag nyatana sigat kata. Kitu kayanana ieu Gatot Kaca anu nyana karya Purbakesa di udag warcuna tikana sasat nuturkeun kalangkang Gatot Kaca. Jara. Gaulanu. Iya kalangkang boleh dia. Imbalan naon bubur ke kantun. Itu siswa tama siswa demi ka kitu. Menik pika ka heula daing sa teh. Ayo boro-boro. Tuna lampah eta kacarios nyatana Ari Semar teh kagungan siswa Ari kakasihna nyaeta Netra siswa Semar Badranaya anu dina waktos eta teh bade nyangakeun jurig anu nyiluwuri setan Sumramah kalong anu newo-newo itu kayanan sareng sena ieu Dewi Banawati diiwat ku dua utusan ti nagara Giri Kadasar. Nyaeta reureuh di hiji leuweung nanging ieu Banawati aya kasempetan ngejat nyatana ti Painunipati atuh Dewi Banawati dibeberit ku ieu dua utusan. Nyatana barang dumugi ieu Dewi Banawati ka kampung Tumaritis kaleresan ku Semar Sapalaputra ditulungan malihana nyatana ieu siswa Semar anu kakasina Bambang Pancanetra tiasa nulungan ka ieu Banawati. Ieu dua trik Pangindra Jala ayeuna parantos ka Borogod dilebetkeun kana cupu hikmat ieu satria anu kakasih Bambang Pancanetra. Kairing ngasta jinga dawala anu dina waktos eta tekantun gareng bade nyangakeun bangsat miwah Dewi Banawati bade nyangakeun heula ka Marta nyata bade dilaporkeun heula ya Kang, menang bangsat dewek di mana bangsa tahun Akang? budak-budak awewe ieu Eta Akang panggilna Dewi Banawati meuni percis teh juragan Anom Gatot Kaca barang digebug teh efek teh jadi patih. Patih utusan ti ting ti mana da? Poho deui. Jeung ieu heuh ti Sukamani kitu. Heuh, jeung ampun jeung engeh. Si garing gitu ka dieu euy urang nyentrik ieu ah buru-buru. Ieu kawanun. Kakang Astra jinga
Mana itu Banowati cepet tawara jareng nuhun kaulah ditulungan kayu buru-buru anterkeun kaulah teh anter mangas cacing kayu Satria Antosar Ya bisa berbantah jadi kitu ka sumoyong euy Pamuki alamat ganda